naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet aja jadi setan deh. Daguan kurang ajar. Aing pasukan Raja milah pasukan anu ngabantukeun ka pihak kulawa sabab naon nagara aing ngurus seubeuh harta kakayaan terus dikiriman ku Raka Prabu Sudana aing kitu maneh ti kamari katenyo gagala sangat malah nepi ka ayeuna masih kena hirup ieu ayeuna mangsana bakal dicabut umur diala nyawa dipetik-petik ku kaula di negara Pansal seberang aing tong loba omong hayang anjir nepi kerang ngeteng gitu si Hungna kumaha tinggalin ya makhluk araraneh gitu tunggu si lain aneh mah untuk kawas anak begu bener mun ala si Hungna keur pipa keur naon pipa ngenyot susu dulu monyong dulu itu jahe mun segede gitu nah Gusti ieu teh anu gagaracangan poe kamari teh si Setiaki luluncatan ka itu ka dieu di udag-udag ku abdi teh hese bisa jadi jelema ayeuna wae di podara buktikeun ansur lebur papan ka ditulis teh aya halangan lain mijan assalamualaikum hei kaum kafir ka aing nyebut kafir agama naon sia kitu ya Islam atuh ya manya Islam make iket baju ieu belgu Islam mata dina hate lain dina baju mah kumaha we deuleu Rasul oge deuleu kudu make gamis nah si Firaun oge make gamis baheula da eta mah budaya lamun sia bener agama Islam sok tarucing aing pangikeun naon maksudna sia teh hubunganna tarucing jeung agama Islam lamun sia Islam bisa ngajawab tarucing aing cerdas artina naon tarucingna kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas ya moal abus teu gede lain abus henteu na ieu mah carana cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha moal abus lain nanyakeun abus henteu na blegung carana teuing ya berarti sia mah Katolik lain Islam nah tina agama kana tatarucingan teh nyambung sia teh si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh bukakeun kulkasna pantona teh kaluarkeun eusina bus gajah abuskeun tutupkeun deui we sakitu maksud aing teh goblok
mikir mau abus aja ke abus nah goblok ieu mah carana beda-beda teuing bodoh teh dok tigawe jika naon lamun sia bener agama Islam terus cing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki ai orok lalaki mah daging leuwih awewe mah daging kentom salah belegung naon bedana orok awewe jeung lalaki ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu teh kelana tapi bener rasa ku aing mana kini diritan aing tengah gantel heula telah teu suka ya bener itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan sia teh tikuring kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas anjing niron nyontek aja sia mikir goblok eta teh ngabaja karya batu sia beleguk ulah nyontek sia mikir kayaknya yo nanti karena teh nyontek plagiat tah eta plagiat tah eta sia teh mikir maka jeung kumaha gajah kumaha naon teh kuda carana ngabuskeun kuda kana kulkas iya sarua jeung aing bukakeun kulkasna terus sok kuda abuskeun moal abus nah apan gajahna di jero kene anjing aing poho aduh ampun poho aing aduh lain eta kahalangan ku susu teh anjing teh gara-gara susu aduh kamu bejokeun ku susu aing jadi poho aduh Gusti Allah bener euy jadi naon bedana naon motor jeung si laing motor jeung aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing setan sok dewe naon nya mau mana Cikarang apa dia urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah dah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing poho deui wae aduh nah gara-gara susu aing jadi poho kieu Setiaki ya gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat kulajar tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan lain maju kulajar dor ulah neangan sasaha lawan teh sia kulajar gara-gara susu aing jadi ambek ka sia dinu lega di dieu jeung aing ayo asa pergerak lain gitu komporna terwara we Setiaki ya apa kenuan nih barang aku rawani teuing apa kulanang aja bola tegak ka dieu ya suram rata jaya merata nya ka sapuk
bilang tato ada tulang pertiga Haji Mulatin tegar ya pada aja kakek basah
Jawa la lemah geuning aduh luar biasa nu diikat woi kadieu goblok nggak usah suri di dia juga ada kuaing siya gerak samat inung bapak tungkul kana jukut tangga kasadapan pililiankeun dunia dua papasangan ulun wetan kidu kalian kurang puting kalau ngiji poek saang salah bener we lalaki belilah oskadon anjing naon dua anak wae sekalian diantarikeun kana neraka jahanam naon kitu pinarakaeun sateu dua anak ge ieu anjing naon satua-tua ya lain di dinya ulah kumawani ka jelema ieu nya geleutik aya kitu tah teh jelema teh sangar ieu jelema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja serang neangan lawan saumur hirupna sanyahoon digetih sorangan ya teu percaya pecakan dagor tak kusirahna kulingis kuat modal sama tidung bapak malek wae lain di podaran alah mentang baca teh sok kayaknya waktu melitungan teh jigana euy naon eta malaikat geus netak-tak siap geus botaneuk woi goblok pisan micen padeungeul woi woi siap bener sok siap napa siap bakal kapengkak ayeuna modar teh goblok teh euy eta digilekeun wungkul jadi lesot heula tanaga sia keur ka dieu tuturkeun we bae woi berat euy wah kamu beutkeun aing mah sia wes woi ya lu goblok kebeunang lu ya lingas aing mah luar biasa ya jelema euy woi woi put liuk aduh anjing aing kana tai muning akan jajak liat wah tak sakit woi wah goblok teh cukang irung diketrek woi jangan eta atuh woi dia Asia wah dia bogo pada laki siak ni gay saja kumaing ini what is that ya buat dia wah siap pek anjing pek komoditi tak si goblok
aing mah tong boron nu babari nu hese di korobet deui. Oh. Weh, biasa dia mah. Weh. Cebenang. Tuh, weh, biasa dia. Lain anjing. Baik kan ngejetruk. Dah ya. Allahu Akbar. Pusing gitu boleh ya. Ya.